Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yazidu sareng nambahan naon aljima'u jima bil ifsadi kalawan ngaruksak kana ibadah haji wa wujubul qada'i sareng wajibna ngodoan fauron dina pada harita wa itmamul fasidi sareng nyampurnakeun kana anu ruksakna tegesna kana munggah haji anu ruksakna. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Khususan ila hadrati Syekh Abdullah bin Husain Ba'alawi wa Sayyidi Syekh Muhammad Nawawi qaddasallahu sirrahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Hancana kitab Sulamut Taufik halaman 47 kantun wa yazidu al-jima'u bil ifsadi. Wa wujubul qada'i fauran wa itmamul fasidi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yazidu sareng nambahan naon aljima'u jima bil ifsadi kalawan ngaruksak kana ibadah haji
wa wujubul qada'i sareng wajibna ngodoan fauron dina pada harita wa itmamul fasidi sareng nyampurnakeun kana anu ruksakna tegesna kana munggah haji anu ruksakna tos. Halaman 3 jajaran kahiji 2 3 4 ti handap. Halaman 3 jajaran ka 4 ti handap. Atos aya wa halaman 3 na. Tibalik masangkeunana eta teh nya. Oh. Batal teu batalnya teu batal munggah hajina angin ku sabab jimana batal jeung wajib qodona qada pada sarta hiji nu batalna wajib dituluy keunana sanajan wajib qodona tamatkeun anu fasidna jeung wajib niat ihramna dina watasnu tangtuna jeung wajib cicing metingna di Musdalifah di Mina. Bismillahirrahmanirrahim. Sabada kamari nyarioskeun paharaman ihram anu umum sareng anu khusus. Maksud nu umum teh berlaku keur lalaki, berlaku keur awewe. Ari nu khusus mah aya nu khusus keur lalaki, aya oge anu khusus keur awewe. Sahingga lamun eta paharaman dilanggar dipigawe rek poho atawa bodo maka hukumna doraka sareng aya kiparat. Ngan pedah sadoraka-dorakana sakiparat-kiparatna tetep ibadah haji nama henteu batal. Henteu ari dugi ka batal mah ngan dosa kenging kiparat wajib menang dosa ongko mayar denda ongko. Eta saur kamari ngan henteu ari dugi ka batal mah
wa yazidu al jima'u ala dzalika bil ifsadi idza kana qabla tahallulaini ngantina sapalihna paharaman teh aya paharaman anu can kasebat naon nyaeta jima keur ihram jima sepintas mah teu kabayang pan urang teh meureun jauh-jauh di Indonesia rek ibadah haji atawa umroh geus mimiti asup ihram geus make pakaian ihram der kalah jima rek di mana tempatna bari nage nya ayeuna hese meureun da jeung rombongannya ari baheula mah jigana terjadi pangna dicaritakeun oge atawa masing ayeuna oge panganten baru indit ibadah haji teu kuat indit ka WC heula sakabina-binanya tahan we heula atuh da teu lila ieu nya paling ke 3 jam kumaha kitu lamun migawe jima wa yazidu al jima'u ala dzalika bil ifsadi lamun anu tadi disebutan di luhur mah teu mantak ngabatalkeun ari jima mah bil ifsadi mantak ngabatalkeun nya haram nya wajib kiparat nya batal nya doraka nya didenda nya teu jadi tapi kitu teh idza kana qabla tahallulaini lamun teh mah eta jima teh dipigawe dina samemeh 2 kali tahallul kan dina ibadah haji mah aya tahallul awal aya tahallul tsani nya tahallul akhir mangga inget aya Jumadil awal enon Rabiul awal Rabiul tsani aya tahallul awal aya tahallul tsani ya. Tahallul kahiji tahallul kadua lamun jimana dipigawe memeh 2 tahallul eta maka eta mah batal ibadah hajina ngan pedah la bainahuma lain diantara tahallul lain berarti bisa disimpulkeun bisa dipahami lamun teh mah antara tahallul 2 mah aya anu ngameunangkeun sanajan doraka ulah we atunya keur ibadah haji matahan. Wa qala an-Nawawi fil idahi kasauran Imam Nawawi dina kitab al-idah mah hadza idza jama'a amidan aliman bitahrim haram sote batal sote ya. Lamun jima ngahaja aya kitu jima nu teu dihaja lamun jima ngahaja bari apal kana haramna lain teu apal jima teh haram tapi geus teu kuat atuh kumaha deui daripada gering apal haramna dihaja jimana teh henteu kabenerannya keur leumpang ujug-ujug asup eta mah bari ka pamajikannya kumaha barina oge nya tah lamun jimana dihaja bari apal kana haramna nya eta mah mantak ngabatalkeun atuh paingkana nasian atuh lamun mah bukti itu jalma teh poho ujug-ujug jima nya au jahilan atawa bodoh ari sugan jima teh teu mantakna naon boboro mah teu mikir 2 kali da meureun keur manasikna malaweung atawa teu hadir bukuna teu dibacaan
teu apal sugan teh jima teh teu haram, sugan teh jima teh teu mantak ngabatalkeun. Fa in kana nasian au jahilan bitahrimi, lamun teh mah bukti itu jalma teh poho atawa bodoh kana haramna, au jumiat almar'atu mukrohatan, atawa si awewe teh dijima bari dipaksa. Berarti ieu salah ki pamajikan nu keur ibadah haji na teh awewe nama mungeun kekepehan da apaleun naon haram jeung mantak ngabatalkeun. Nah dipaksa ku salakina sok sia duka kumaha maksa namanya, dipaksa ku salakina dijima, ari ngaran-ngaran pamajikan da meureun tanagana leutiknya. Meureun ieu mah kadang leuwih gede. Dipaksa eta pamajikanana dijima ku salakina, au jumiat almar'atu mukrohatan. Kumaha tah lamun dipaksa kitu? Ari ngaran-ngaran dipaksa mah moal karasa naon moal karasa ngeunah nu aya ge sedih. Ngan ari dipaksa emung ari geus dijima kalah kangeunahan, eta mah atuh teu dipaksa kitu mah nya. Nu ngaran-ngaran dipaksa mah terus berontak supaya terjadi ngan teu berdaya, eta ngaranna dipaksa. Dina hiji kaul mah definisi dipaksa teh nu kira-kira mantak pipaeheun. Ari ngan dicarekan wungkul mah lain ge dipaksa, sok sia kudu daek nya atuh eta mah lain dipaksa nya gitu mah. Nu dimaksud dipaksa teh rek nolak ngan teu berdaya, direjeng diperkosa meureunnya ngan ku salakina. Tah lamun kajadian kitu mah lam yapsud al hajju, maka munggah hajina teruksak alias teu batal. Teu batal teh keur awewe nu dijimana nya. Ari keur salaki nu ngajimana mah batal. Ngan keur awewe anu dijimana lamun teh mah dipaksa eta mah teu batal. Ngan ulah ari kieu mah engke lamun keur ibadah haji abi paksanya Kang nya. Komo ari kitu mah nya ulah batal kitu mah. Ieu mah teu direncanakeun pamajikan dijima ku salaki bari dipaksa, maka eta mah teu batal munggah hajina. Berarti nu teu batal teh mana? Hiji anu poho nya, poho ujug-ujug jima nya. Dua anu bodoh teu apal sugan teh teu haram. Nomor katilu awewe anu dipaksa dijima ku salakina, eta oge teu batal ibadah hajina alal asohi mungguhing kaul asoh. Kudu mayar dendang teu wala fidyata aidon alal asoh, teu doraka teu wajib fidyah, tegasna mah teu aya sanksinya. Mending cenah ceuk urang teh boro-boro mending nya dipaksa mending. Dalam lamun terjadi teh mah meureun asa-asa teu jadinya. Jeung deui salakina eta kabina-bina teuing maksa jima kanu jadi pamajikanana. Tah teu batal eta mah. Tah kembali deui, kumaha ieu lamun teh mah jima bari apal kana haramna atawa nu katilu maksa jima apal haram, kumaha tah ibadah hajina? Ibadah hajina mah eta teh kudu dituluykeun, kudu disampurnakeun nepi ka akhir. Ngan pedah wa wujubul qodoi jeung wajib ngodoan ayil i'adatu sanian, tegasna mangabalikan deui sanian kana balikan anu kaduana.
5 karena perkara absada anu geus ngaruksakeun itu hu kana itu ibadah haji walau tatawuan jeung sanajan bukti haji nate haji sunat. Haji sunat teh kumaha maksudna? Ibadah haji anu kadua katilu jeung satuluyna. Kan ari ibadah haji sareng ibadah umroh teh nu kahiji mah hukumna kumaha? Wajib. Rek ibadah haji rek ibadah umroh hukumna teh wajib lamun mampu. Pernah we sakali kaditu umroh, pernah we sakali kaditu ibadah haji, kadua katilu jeung satuluyna mah hukumna sunnat ya. Sunnat hukumna teh sanajan ibadah hajina sunnat tetap lamun kena ku paharaman komonu ieu jima nya nu mantak ngaruksakeun eta teh wajib dikodoan min kinin wasobiyin nya arek ti abid atawa ti budak anger wajib dikodoan. Falau ahroma bil qodoi asyara marratin wa absadal jami'a lazimahu qoda'un wahidun. Ieu mah lamun ihram kalawan qada 10 bali wa absadal jami'a ngaruksak jalma kana sakabehna lazimahu qoda'un wahidun anil awal. Berarti ieu mah ibadah haji ruksak dikodoan ruksak deui dikodoan ruksak deui nepi ka 10 kali. Ceuk kasarna mah masing nepi ka sababaraha ratus kali oge nya ngan di dieu dicontohanana 10 kali. Sanajan nu ruksakna geus loba anger wajib kodona mah hiji ya. Wajib kodona mah hiji. Dangke ka lamun teh mah diitung kabeh ayeuna ruksak teh batal dikodoan tahun hareup ruksak deui jadi 2 kodoaneun teh kodoan deui tahun hareupna ruksak deui jadi 3 tah henteu kitu nya. Sanajan keur ngalaksanakeun kodona batal atawa teu jadi deui tetep kawajiban ngodoanana mah nyaeta hiji anil awali tina ibadah haji anu ruksak anu kahiji teh anu pertama kali ruksak. Kumaha ta sesana teh mana ngodoan ngan gagal. Wa kafaratun likulli wahidin minal asyari sesana mah cukup ku kiparat. Afada dzalika Ibnu Hajarin kitu kasauran Imam Ibnu Hajar. Iraha ngodoanana fauron dina pada harita. Contoh fa in kana al fasidu umrotan fa i'adatuha fauron dhahiratun au hajjan patasawwara fi sunnatil ifsadi bi an yusira ba'dal jima'i au qablahu. Lamun teh mah anu ruksak nu teu sahna teh dina ibadah umroh maka kodona teh pada harita. Maksud pada harita teh contoh ayeuna umroh anggap we umroh teh 3 jam parat ya gambaranana. Ayeuna umroh kakarage sajam geus batal ye geus aya nu ngaruksakeun aya nu ngabatalkeun bereskeun heula nu eta tuluy kodoan. Lamun ibadah haji iraha tahun hareup lamun bisa mah ngan lamun teu bisa mah tahun iraha we bisana nu penting urang aya kawajiban ngodoan. Fa i'adatuha fauron dhahiratun au hajjan
patasawwaro fi sunnatil ibsadi bi an yuhsiro ba'dal jima au qablahu wa yata'adzaru al mudiyu fayatahallalu summa yazulul hasru wal waqtu bakin ya. Ibadah haji mah tahun hareup eta teh. Wa itmamul fasidi ieu mah nyambung tinu tadi lamun teh mah ruksakna teh kakara arek kakara ge 5 menit urang teh tina niat geus ruksak teh geus batal wayahna bereskeun heula sabada beres kakara di kodoan. Lamun umroh 3 jam teh mah kakara ge 5 menit geus batal teh ruksak umrohna teu jadi nya nyorang paharaman anu ngabatalkeun, maka umroh eta bereskeun heula 3 jam sabada eta nembe di kodoan. Jadi di kodoan teh kudu dibereskeun heula anger henteu geus batal ieu geus we gitu. Anger nu eta mah kudu dibereskeun. Beda jeung salat, ari salat mah Allahu Akbar rakaat kahiji batal tinggal salat deui we ganti. Ari ieu mah lamun batal teh kudu dituluykeun heula. Lamun dina salat 4 rakaat teh kakara rakaat kahiji batal, maka bereskeun heula nu 4 rakaat kakara ngodoan anu kahiji. Tah kitu nya gambaranna mah lamun digambarkeun dina salat ngan ari salat mah langsung. Kumaha gambaranana bi ayatiya bi jami'i mu'tabaratihi wa yajtanibu jami'a manhiyatihi wa illa lazimahu damun likullin minha li ifta'i jami'in min akabiris sahabah. Bi ayatiya kurekaan yen ngadatangkeun si jalma bi jami'i mu'tabaratihi kana sakabeh anu diitung dina itu ibadah haji wa yajtanibu sareng ngajauhan si jalma jami'a manhiyatihi kana sakabeh pirang-pirang anu dilarang dina itu ibadah haji wa illa lazimahu damun kieu nya lamun dilempengkeun mah ibadah haji kakara ge ngamimitian geus batal geus gagal bereskeun nepi ka tungtung nepi ka beres ngan waktu mereskeun nepi ka tungtung ulah boga pikiran kieu lah ieu mah asal dibereskeun we bae masingkeun aku paharaman deui ge geus puguh ieu teu jadi ibadah hajina. Henteu kitu tetep urang teh aya kewajiban ngajauhan kana pirang-pirang laranganana. Tetep sanajan batal keur naon kakara ge niat batal contohna teh jimanya, maka bereskeun tawafna bereskeun sa'i na bereskeun jeung satuluyna ka ditu nya ulah keuna ku paharaman deui sanajan ibadah haji eta dihukumanana teu jadi. Kumaha lamun keuna kana paharaman deui wa illa lazimahu damun likullin minha lamun keuna kana paharaman deui sanajan ibadah hajina teu direken jadi anger aya dendaan pikeun saban-saban paharaman anu kalanggar. Keur mah ibadah hajina teu jadi naon keur nyampurnakeun anu teu jadi teh keuna deui ku paharaman keuna deui ku denda nya da ari nyampurnakeun mah hukumna wajib atuh lamun keuna ku paharaman teh eta teh anger keuna ku dendaan. Ngan di dieu aya nu dikajabakeun amma ma'absadahu biriddatin pala yajibu itmamuhu wa in aslama fauron li annaha ahbatathu bil kulliyati walidzalika tajibu fiha kafarah. Ngan lamun batal nate ku sabab murtad keur tawaf ujug-ujug murtadnya. Ari murtad kan kaluar tina agama Islam. Murtad gambaranna namanya.
kan otomatis keluar tina Islam, otomatis oge batal ibadah hajina. Tuluy weh sabada murtad teh asup Islam deui, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Murtad harita batal ibadah haji, asup Islam harita kawajiban deui ibadah haji. Talamun batal naku murtad mah teu kudu disampurnakeun. Mending murtad ceun ami teu kudu nuluykeun. Kumaha lamun pas murtad maot sia. Nah, jadi aya min plus nanya, aya untung rugina. Lamun batalna dina kaayaan Islam mah kudu nuluykeun saberesna, jeung lamun kena kana larangan teh urang teh didenda deui. Ngan lamun batalna ku murtad mah teu kudu nuluykeun, sanajan harita murtad dituturkeun ku asup Islam deui. Jadi eueuh kawajiban nyampurnakeun. Pala yajibu itmamuhu, teu wajib nyampurnakeun ibadah haji nu ruksak eta. Wa in aslama pauron, sanajan eta jalma teh asup Islam deui dina pada harita. Mending cenah ngan lamun paeh ya. Paeh dina kaayaan kafirnya mangkaning di Mekah. Lian naon sababna, liannaha karena saestuna itu murtad teh ahbatot hubil kuliyati, eta ngalebur itu murtad hu kajalma bil kuliyati kana sakabehna. Ngan sanajan teu wajib nuluykeun, tajibu piha kafaratun, wajib kiparat. Leuheung meureun kiparat mah keur nu beunghar mah nya, daripada kudu nuluykeun mangkaning lila nya kudu nuluykeun nya kudu ngodoan. Titik wayajibu tos cekap heula nya, hapunten namung setengah jam aya nu nyawer ieu teh hujan. Ieu salah salit cekap heula. Wallahu a'lam bissawab. Rabbin fa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqina wa faqi ahlana wa qurabati lana fi dinina, tawassalna bita'allumi, tawassalna bita'limi, anta ruzuqanal wasi wa anta ruzuqanal amana. Abdi tawasul ku pangaosan, abdi tawasul ku pangurung, abdi rizkian ku kajembaran, abdi rizkian ku kahu